Aul aing aya di mana? Menarik ini kunci leher. Cinta, tapi orang tua Aul teu ngarestuan nya kumaha deui. Apalah buat tangan tak sampai. Ya obleng deh mending keneh menghilang dari dunia ini dikarenakan obleng gak pantas menjadi pacar Aul. Kamari teh anu mere ieu euy. Ti abah saha ieu teh euy. Ieu teh ajang ngalupakeun kabogoh supaya teh emut wae teh inget wae. Udah jeung Aul teh atuh kudu pantes berpisah euy. Kolotna teu ngijinan mah naon deui ya. Yuk kieu lah. Sia obleng ka mananya taya ngabaran. Ini Aul teh kangen. Obleng di mana? Aul kangen. Naon sudah kamu si obleng itu Oh, kung bener. mau si oblengnya Samperkeun yuk. mau tanyakeun. Wol, menakan obleng tuh. Justru obleng teh duka ka mana? Teu aya kabar. Pokoknya atuhnya, api melarang lah nya. Kung. Gimana ieu obleng lah. Yang balik euy. Obleng ka mananya? Padahal obleng teh anu ku Aul disayang. Obleng antos sagalana ka Aul. Pokona mah obleng sagalana jeung Aul. Meni tega ninggalkeun teu aya kabar ka Aul. Mananya si obleng teh nya? Oh, di teteangan. Kung, sekarang mah di mana ya kena. Suruh beli dia si obleng. Bisa jadi, bisa jadi. Imah rada alus, itu alus pampang nama. Bisa jadi, bisa jadi. Unik pampang nama bisa butuhun. Sayang ya. Ayo siap, tel. Rahat ku dawang asa Jeung Aul di mana euy? Aing nyangan Aul euy. Aduh. Aul aduh. Deh, adalah kedap gerak. Bade nyarios, enggak gerak. Deh, bade ka mana jika nu galau kitu? Bade ka payun milarian obleng. Deh, tong milarian teu aya, milarian mah abi we nu aya. Benar, sobleng, goreng patut oge awewe nama gareulis. Ngelmu naon sih eta nya? Cing, dung, tapi usaha saha euy. Asal. Asup. Loba barang berharga teu. Loba jiga nama euy. Soal payu si obleng mah jual. Nah, payu? Antik.
Anjir dong, gimana nih halus gitu? Si Obleng BPO gue. Wah pasti dia juga mencuri. Iya. Soalnya si Obleng payu. Wah antik barangnya si Obleng teh. Itu saha. Woi. Rek naraon ka dari ieu? Punten bos, teh bade melean Obleng. Ari maneh kos nu laliheur nyangan si Obleng ka dieu, emang si Obleng ka mana? Nyata bos di Pirarian teh aya si Obleng teh. Cobaan atuh umumkeun di masjid bareng jeung pengumuman sembako cobaan. Udah bos si Obleng teh bansos. Umumkeun di masjid. Oh lamun moal diumumkeun jeung pengumuman sembako mah atuh jeung pengumuman innalillahi cobaan. Oh bener oke ketangnya. Oh benar oke dong. Umum di masjid atuh. Kiraha Ayo benah langsung lah. Dari bos satu bosnya. Ya ampun bosnya. sok gitu we nya. Aneh nareangan si Sobleng ka dieu. Geus lalieur barudak teh. Matak cek aing ngicing tarapi lamun neuneun si Sobleng mah nyatakan jelema nangis bubu cengos. Tek make gantungan ku galon. Tawa teu neuneun palang dada. Menerek init kunci leher atuh. Aneh lalieur. Itu mah kabos askat ya. Alirannya. Tuh. Geus kudu nyungri wae lalieur aing rek naraon nya. Kene ini Aduh bos diumumkan teh aliran. aliran. Oh bos aliran. Wayaki aliran, aduh aing slieur wae mah. Pokona mah aing teh yang apa? Kudu kapanggih, soalnya butuh pisan ku si Sobleng. Jeung ka hiji geus slieur. Ku aing urang dijieun biasan. Ya bos biasa naon? Ku aing dijieun biasan kudu dieu tuh urang pernis ku aing kudu dijieun kolam. Geus kieu atuh ari aliran mah. Harulina ka desanya. Panggieunkeun laporan si Sobleng leungit gitu. Siap bos siap. Omat kudu dipentingkeun pisan ka pihak desana. Aing butuh pisan di Soblengnya. Siap. Heeh, sok. Wah pada saya. Itu bos dia langsung berangkat. Sok. Sok. Lieur aing jeung leungit jeung naon si Sobleng. Padahal aing teh butuh eta teh rek dijieun ieu. Teu neun di dieu tah, ku aing rek dipernis, cenah heran. Kan halus roges eta mah cenah bari calangat, air keras ku aing dijieun kokocoran. Halus sigana jeung leungit sagala rupa. Di mana euy? Ah di parah euy. Aoi.